berarti ieu teh panganten pameget teh ka calon panganten istri teh kapi bibi nu salajengna ditampi cacanakanana, ditampi doana, ditampi pamaksadanana. Cep Muhammad Hildan Taufik kaula tikahkeun hidup. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baraya-baraya sadayana. Wengi tadi dina lerasan hawalan pun nini nyatana Ma Hajjah Sa'diyah binti Ibu sepuh anu wastana Ibu Hajjah Wahiyah. Wengi tadi pun uak rakana pun biang nyaeta Wahaji Ma'arif nguningakeun mantena nyondong pamagzadan gaduh putu anu parantos dewasa. Dina palih dieu putrana Kang Aom, ari abdi ka Kang Aom tegasna putrana Wahaji Ma'arif berarti nisbat raka. Kang Aom gaduh putra pamegat namina Cep Hildan tos ageng berarti abdi mah nitih kapi anak ka Cep Hildan teh. Alhamdulillah ieu murang kalih teh henteu tebih jodohna.
caket kana dauhan sahibul alfiyah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil atana bi bait nusanisna wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisali kinten-kinten aya keneh manu caket teu kedah rerat-rerat kanu tebih kitu panginten. Atanapi baraya sadayana dina bait anu sanesna faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Kadang-kadang ngadahupna kalimah isim jeung kalimah isim teh nakirah duanana, kadang-kadang ngadahupna kalimah isim jeung kalimah isim teh ma'rifat duanana. Nu penting mah duanana we kalimah isim. Da kitu geuningan idofat oge kalimah isim paamprok jeung kalimah isim deui. Pedah idofat teh dhammus min ilasmin akhar bihaitsu yasirani ma'nan wahidan. Baraya sepuh wargi sadayana. Da ieu teh sumuhun kantos dicontohan sadaajana dume junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri tercintanya nyaeta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha ditikahna teh sanes kuno sanes nanging ku Kangjeng Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajha. Ari Sayyidina Ali putra pisan ti paman Abu Thalib, ana paman Abu Thalib rayi pisan ti Sayyid Abdullah anu teges rahmana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kapalih dieu sejak abdi oge ta'aruf kabaraya sadaya cariosna pangersa yang mulia Abuya Iyad cikeus atanapi anu ismul karimna Abuya Ahmad Dimyat bilih pariron sareng anu di Pandeglang Banten itu mah Abuya Ahmad Dimyati upami nu di cikeus mah Abuya Ahmad Dimyat matak sok disebat Buya Iyad. Anjeuna gaduh bojo namina teh Mah Haji Odah. Mah Haji Odah teh kapirai kapiraka sareng Bapak Haji Sanusi. Ari Bapak Haji Sanusi rai raka teges sareng Aki Haji Hasbullah. Lajeng diwidian ku Gusti patepang jodoh sareng Emak Hajah Sa'diyah. Bilih pariron bilih lepat ngadugikeun. Emak Hajah Sa'diyah rai raka sareng Aki Haji Hasbullah. Emak Hajah Sa'diyah teh ditikah ku Bapak Haji Sanusi. Kitu maksudna. Atuh tina pernikahan eta salah sawios murang kalihna ku anjeun Wahaji Ma'arif gaduh Kang Aom gaduh Cep Hildan. Atanapi Bapak Haji Sanusi gaduh pun biang Mama Hajah Neneng Aminah gaduh we abdi si bungsu nu montok badag tur bedegul manawi. Baraya nanging ketika ditaroskeun saha cenah Cep Hildan teh pijodoheunana geuningan Cep Hildan teh pijodoheunana teh Neng Isti. Neng Isti teh saha kulan ditaros ku abdi ka Wahaji eta teh putrana Paman Jajang. Nah cenah abdi nyebutna paman ka Paman Jajang atuh da muhun emang margi mantena putra pisan ti pangersana Al Muhtaram Kyai Haji Hasbullah. Berarti ari kitu mah darjahna Paman Jajang mah secara nasab sareng pun biang numawi ka mantena abdi jadi paman. Atuh kaputrana Paman Jajang atuh panginten ari ka anak emang teh naon nyebatna rayi gitu. Berarti kaneng istri teh rayi, ari abdi ka Cep Hildan anak. Berarti ieu teh panganten pameget teh ka calon panganten istrina teh ka bibi. Masya Allah, ayaku unik tur luar biasa. Sebuah perjalanan yang panjang tapi seperti itulah jalan ceritanya. Ada pepatah yang mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sebagaimana isim bisa nakirah dua-duanya, isim juga bisa ma'rifat dua-duanya. Ketika diidhafatkan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhi fuhdhif katu risina wa thaniya ja'rur wan wimin au fi idza lam yasluhil ladzaka wal la makhudha lima siwa dzainika wakhsus awwala au a'tihi ta'rifa bil ladzi tala. Saur pangersa Imam Ibnu Malik anu hiji direken mudhof, anu hiji direken mudhof ilaih. Cep Hildan siap jadi mudhof, insyaallah Neng Isti mugia kersa jantan mudhof ilaih. Naon cenah ari mudhof wa syartul mudhofi ay yakuna khalian anit ta'rif wa tanwin.
calon panganten pameget sifat anu kedah kosong suwung tina ta'rif jeung tanwin hartina gogoda ageng sareng gogoda alit pedah sata acan di akadan marasa anjeun bebas tapi sabada di akadan sapada harita ku ijab qabul berarti paman jajang ramana neng isti harita keneh masrahkeun tanggal waler saageng-agengna kangge eta panganten pameget lamun neng isti teu ditiung nepi ka katawis oratna ku nu lain mahramna dorakana ditanggung ku paman jajang baheula sabada di akadan mangka dorakana neng isti manakala teu diwuruk ku nu janten jaroge mangka berat hitungan abot timbangan tanggal walerna bakal ninggang kanu janten jaroge. Mungkin yang terbayang dari setiap pernikahan adalah romantika dan hal yang manis, namun di dalamnya terhadap resiko pun harus kita siap menghadapinya. Karena ada pepatah yang mengatakan ketika manfaatnya naik resiko ngiring naik. Kapungkur macep hildan telalagasan hayang rada bunga ayat nu mendampingi karena ada orang yang mengatakan, ada pepatah yang mengatakan punya istri itu belum tentu bahagia atau komo teu punya istri leuwih teu bahagia nya mirip-mirip kieu punya uang tidak menentukan kebahagiaan komo teu boga duit atuh lempang ge moal ajeg punuk ge asa berat sabelah teh teu gaduh artos mah numawi ta'rif jeung tanwin kedah diecagkeun ti pihak pameget benten sareng ti pihak bojo wa syartul mudhafi ilaihi ay yakuna mukhayyaran baina ta'rif wa tanwin sifat milih-milih lima siwadzaini ka wakhsus awwala au a'tihi ta'rifa billadzi tala kapungkur mah neng isti nuju paparawanan mangga tiasa muka lawang panto kangge saha wae anu ngersakeun bade ngakhitbah anjeunna sabada khitbah ditampi ti Cep Hildan lajeng pernikahan digelar maka taksis ngakhususkeun buka hatimu hanya untuk suamimu jangan pernah membuka hatimu untuk selain suamimu karena sapada harita neng isti kersa dipi hukum ku Cep Hildan sapada harita zami zarang masrahkeun zahir batin kanu janten jaroge kapungkur mah surga teh aya di ibu aya di rama tos nikah mah surga teh aya di caroge dugi kala mun ditaros kinten nomor hiji nu mana manakala nu ditaros pameget mangka nomor hiji ibu rama nomor 2 mah bojo tapi upami nu ditarosna bojo nomor hiji caroge nomor 2 ibu rama lamun teh mah aya kaperyogian ti ibu rama sumawona aya kaperyogian ti nu janten jaroge dina waktos nu sami kinten-kinten mana anu kedah dipayunkeun anu dipayunkeun nyaeta caroge aya litaqorrubihi aya litaqoddumihi kitu anu kantos dipisaur ku pun guru pangarsa Kiai Haji Dudi ari Kiai Haji Dudi teh nasabna mah putra pun paman pangarsana paman Haji Abdul Qadir rahimahullah nanging kaleresan secara ilmu saluhureun abdi akhirna abdi janten muridna waktos abdi ngabantun ilmu ti pangarsana Abuya Kiai Imam baraya sadayana saur pangersa Kiai Haji Dudi kitu aya litaqorrubihi aya litaqoddumihi lamun litaqorrubihi berarti salaki lamun litaqoddumihi berarti inung bapa lamun kangge caroge nomor hiji inung bapa litaqoddumihi lamun kangge bojo nomor hiji kantenan caroge litaqorrubihi nu deukeut mah da eta nah eta teh kategori doraka kanu janten sepuh sanesna anu doraka ka ibu rama moal ka bagean surga muhun eta mah ngajabikeun kondisina tos aya mah caroge nu mawi kanu janten caroge baraya sadayana dina palih dieu pangapunten anu kasuhun abdi sanes ahli na bab nyarios komo payuneun para guru sadayana teu aya tanagi pisan kangge abdi kana pertentangna nanging atas nami pangersana pun lanceuk Kang Aom atas nami pangersana pun Uwa Haji Ma'arif abdi ngabring sareng sadayana keluarga rombongan sejak ngajajabkeun pun anak anu namina Cep Hildan sok sanaos teu barang candak teu ngabantun rupi-rupi hal nanging pada buktosna sejak nyanggakeun ka sadayana kalayan pangapunten anu kasuhun saupamina kirang tata kirang titik sareng sajabina atau abdi Muhammad Hariri murang kalih anu nuju diajar keneh nyuhunkeun bimbingan ti sadayana nada siapunten bilih kirang pas atanapi kirang saya dina nalika ngadugikeunana sakali deui cinekna bae nyanggakeun
ka keluarga besar Paman Jajang di dieu nyatana pun anak Cep Hildan pamugi ditampi. Hatur ribu nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa tos karaos rada hareudang kantenan ieu sigana teu acan tara ruang panganten mah geus culak-cileuk we hoyong engal-engal geura naek kana ranjang. Da kumargi kitu ku berkahna dinten tarwiyah, ku berkahna dinten Arafah di tanah suci Mekah, ku berkahna dinten Jumaah. Nadawi dina mudah-mudahan urang sadayana Allahumma ja'alna minal waqifina fi Arafat al-mutadarri'ina liwajhika ya Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing kabagian kaberkahna wargi-wargi urang anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji wukuf di Arafah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu salajengna ditampi cacanakanana, ditampi doana, ditampi pamaksadanana. Rupina secara keseluruhan da ari tugas nampi mah cekap qabil tu mung anu lami teh ijab leres teh upami qabil tu mah bilih dipanjangan teuing engke ka dituna ngayayah. Tapi tadi ngadangu ti Kang Hariri upami istri adalah litaqorrubihi, upami pamaget caroge litaqadumihi. Ta abdi mah Kang Hariri payunan guru teh lita'adubihi. Bilih abdi seueur cumarios seueur bilih lepatna manawi ampun pararun moal seueur carios nu kahiji payunan guru nu kadua seepeun tadi ku Hariri kitu we intina mah. Nampi pamaksadanana, nampi ieu kang pangantena, nampi silaturahmina, nampi cacanakanana, nampi sagala rupina kalayan kabingahan disuhun dina emun-emunan bingah amar wa tasuta bingah kagiri-giri. Kalayan terakhir mung tiasa ngadoakeun rupina kesimpulan nampi bahkan ditampi sagala rupiah pamaksadanana. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep Muhammad Hildan Taufik kaula tikahkeun hidep kaneng Isti Asiroh putri teges Bapak Jajang kalayan mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Tarima binikah kaneng Isti Asiroh putra Bapak Jajang. Amin.